sing bager neangan awewe mah anu bager nu tara minta duit anu mahi ku 10.000 2 minggu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ya. Terima kasih. Hai guys, selamat berjumpa kembali bersama saya. Kali ini saya mau main ke rumah si Dewala. Berhubung sekarang malam minggu, saya mau ngapel nih ke rumah pacar saya nih, si Ijem anu bahenol nerkom eplok cendol pokoknya mah gila, pokoknya mah meninggali si Ijem ka bogoh dewek mah ya. Ayeuna dewek erek geus nepi ya tah ka pantona imah si Dewala. Maksudna mah apal meureun dewek rek injem duit saker bobogohan ngapel malam minggu jeung si Ijem nya, rek nonton layar tancep. Kahayang mah dewek teh naraktir ya, naraktir si Ijem, naraktir baso, minum es nya, naraktir baso minum es yang si Ijem. Aduh indah kacida euy, kabayang euy ngeunahna euy. Ayeuna dewek geus nepi yeuh tah ka pantona imah si Dewala. Coba orang ketoknya kedeung si Dewala, orang ketok. Orang assalamualaikum heula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dewala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, aya naon Kang? Sisinarian ya ulin ka Emawala. Kemana wae atuh mun tara ulin euy dulur teh. Aya naon ye? Coba aya naon? Coba ngomong. Hah? Coba aya naon ye? Kieu wala. Sebenarnya mah jujur we aing ieu nya ka didinya. Ya kan malam minggu ya, nya. Dewek teh rek ulin, rek ngajak si Ijem rek malam mingguan ya. Sugan didinya boga duit, boga tabungan, dewek pinjam duit atuh karek 200 mah rek ngapel ka si Ijem. Dewek geus janjian ya rek jalan-jalan, rek lalajo layar tancep, raktir baso, minum esnya. Dewek rek ngalancong sugan didinya boga duit ya 200 mah. Tuh nya teu salah cek dewek ge moal salah ti tadi ge geus kanyahoan ya rek nginjem duit. Atuh sagala naraktir sagala. Nah, ulin mah ajakan ieu we lalajo anu kabakaran nya. Tong segala naraktir baso, meuli sukro we. Sabaraha 200. Aduh teu boga 200 mah euy. Dewek ge karak dahar isuk doang ya, can dahar sore ieu mah ya nya. Tong 200 atuh nya. Kedeung urang tempo aya sugan aya tabungan kula ya sugan nya sabaraha teuing nya. Nya didinya teu boga duit kan didinya mah rajin nabung, rajin mengaji, suka menjahit ya, suka masak. 200 mun eueuh 200 atau 100 nya. Dewek teu ngeunah ya geus janji jeung si Ijem nya heuy. 100 atuh mah 100 nya. Kajen tong 200 100 nya. Hayu atuh euy bager da maneh mah kasep euy, kasep. Tadi 200 ayeuna 100 nya. Duitna ge boga gocap, ieu ge sesa. Saker dewek meuli udud nya. Gocap kajen gocap. Hah? Daek teu gocap. Hah? Mun daek nya cokot, mun teu daek nya entong geus kitu pokona mah aya gocap yeuh. Ieu ge uang jajan dewek yeuh nya. Sok atuh aduh lalaguan teh sagala naraktir atuh.
cak dewek tadi ajakan lalajo kebakaran mendingan ge si ijemna tos segala naktir gratis eta lalajo kebakaran mah. Sok aja lah gocap ge lah daripada eueuh Mane hese teh bang jam 200 ge kitu ge jarang-jarang dewek teh nginjem ge. Sok atuh gocap ka dieu keun aduh tambah lumayan lah. Ku dewek si ijem enak mah dibawa ieu naon lalajo naonnya kira-kiranya nu gratisnya lalajo mobil lah di jalan lah nya orang laju nu liwat teh orang ngitung angkot nu liwatnya bari nginum es nya sugan daekeun ieu kajen lah gocap lah hatur nuhun dia gocap ya kajen gocap tah kitu atuh sing bager neangan awewe mah anu bager nu tara minta duit anu mahi ku 10.000 2 minggu eta awewe bager kajian gocap kedeung orang cokot ieu nya orang cokot ya gocap lah bae lah daripada ngambak. Alhamdulillah gocap ge lumayan lah ijem akang coming akang datang ya jam orang malam mingguan jam orang malam mingguan ku dewek rek dilalayo ek dibawa lalajo mobil di jalan lah bari nginum es orang lalajo mobil liwat lah nya nu gratis duit teh bang dibere gocap ya ku si dewala ieu mana nginjem kudu ngabalikeun euy aduh bager boga dulur teh euy wala mana tuh wala buru ieu ge sore ieu euy can mandi dewek ya can make kameja make celana make sepatu make kacamata make minyak wangi aduh buru atuh tibang gocap ge euy puting manten maka jauh ya ngalancong teh euy ka ditu euy Purwakarta euy jauh buru wala Kang yo aya gocap euy nya sok ieu tah tarima nya wayahna ieu dewek teh boga duit nya selamat ngalancong lah ka ditu si ijem ka Purwakarta nya kudu mah eta gocap tah saker ngalancong geus bener cak dewek ge mending ajakan ka jalan lalajo mobil liwat lah ngitung angkot di ditu di Purwakarta nya hok pijakeun salam ti deweknya ka calon lancok ipar cenah anu bae nol nerkom anu bohay nu gemoy nya si ijem lah edun lah pokona mah si ijem mah dewek ge nyaho apal tah si ijem mah bisaan si cepet euy neangan awewena euy aduh ya tah gocap tah nya tarima nya tah. Alhamdulillah jadi ngalancong teh euy atur nuhun newalanya atur nuhun newala ijem aku datang euy aku datang